tidak punya mantan. Isu-isu hudang sare lulungu kene kuring indika dapur mawa gelas niuh kopi ge diuk dina kursi ngemparkeun udut jeung kopi pas kuring ngaregot kopi sakolebat asa ngimpi jadi inget ka mantan jadi inget ka mantan aduh inget ka mantan dimana asalna dimana mimitina ujuk-ujuk inget mantan lir jai-jaana walungan kapikiran kabayang raraina mantan inget ka mantan. Isuk-isuk hudang sare lulungu kene kuring indika dapur mawa gelas niuh kopi tek diuk dina kursi ngemparkeun udut jeung kopi pas kuring ngaregot kopi sakolebat asa ngimpi jadi inget ka mantan jadi inget ka mantan aduh inget ka mantan dimana asalna dimana mimitina ujuk-ujuk inget mantan lir
Nyeseke dada tiba banyu moto nyawang sampean wali bagi cinta tega di sampean nyiksa perasaan kalau dianggap batu loncatan. Bisa debu bahaya rasa gagal ketulusan cinta nembe pertama mengenal cinta paite uli lara mungkin karena nyeseke dada tiba banyu moto nyawang sampean tega bagi cinta tega di sampean nyiksa perasaan remuk hati hancur berantakan. Bisa debu bahaya rasakan ketulusan cinta nembe pertama mengenal cinta malah uli lara Paskan mungkin karena sayang dipikir bakal ada penyesalan manis madu
jalu komo jempol di baju. Masih ada Rinta ya. Spesial ini masih buat semuanya, buat rekan penganti. Apa nona alus hidung alus bibir alus, di tempat diharap digigir mani mulus. Ngan hanjaka pisan kelakuan siga setan, gonta ganti jalu terserikna unggal minggu. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis, nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Siga nama ngerasa asai haderupa, bisa payu kasasaha tungtungan jadi cilaka. Cangkang jauh tuna bodas dibuat tarigu, bibir berem-berem jawer hayam balon coklat kopi susu. Nganaha atu bata di mumurah, geblek hirup daik jadi runtah. Ulah banggang bisa gonta ganti jalu komo jempol di baju. Dan kirim Ayang Emo kirim. Mapai jalan satapan ngajuk juga hiji lembur, henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dor dargen taya tempat kergiuhan, sanajan awak ranjut-jut tepaduli kajen teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek galongok mawar budas nu moal lila kaala sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga, balik ge asa hoream lempang ge asa ngelayang. Teka sawang dianggana, teka pikir di tadina, lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing. Neangan pipanya kita, neangan pika nyerieun. Teka sawang dianggana, teka pikir kang ade di tadina. Alayeun lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing. Neangan pipanya kita, neangan pika nyerieun. Kang Ade Keling mantep, nu anai mati pusat. Geuning bubuk ayeuna mah warnana beda ya, ungu tah rada hejo. Mapai jalan satapak ngajuk juga hiji lembur, henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin eta dor daregeuna aya tempat kergiuhan, sanajan awak rajut-jut teu paduli kajen teuing. Nu penting mah asal nepi ka teu
gantea moal gagal kembang geus aya nu boga palike asa hoream kang ade lempang ge asa ngalayang teka sawang dianggalna teka pikir di tadina lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing neangan pipanyakiteun neangan pika nyerieun teka sawang dianggalna teka pikir di tadina lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing neangan pipanyakiteun neangan bisa tiara menggamit kenangan zaman persekolahan tiara ku mimpi kita bersanding atas kayangan seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Ibu-ibu mana bu ibu Allah? Terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara Gading yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara berinya, dapatkah kau merasakan? Oh tiara berinya, dapatkah kau kembali mustika bangsi untuk Anda. Spesial buat ibu-ibu Karangjaya. Selale. Bos MS masih barang ibu. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Asolali kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara Gading. Terima kasih bos, janjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Goyang lagi sayang. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya berteman kala sepi. Bisakah kau menghargai
dalang layangan. Itulah layangan nu pegat kapakan di langit lenglang ngapungulean asih nu mongkaran nah teu kapakan diri ngalayan taya pamuntan. Maha asih nabet sirna didena duka kamana nah cintana betilan kapakan duka teuing kamana salira ayeuna ayana di mana neng leungiteun salira aopik ayeuna ayana di mana aya opik ku sangka salira dua cinta. Pegat kapakan aupik di langit lenglang aupik aturun ngolean asih nu monggaran nah teu kapakan diri ngalayan daya pamuntan. Kapakan duka teuing kamana salira ayeuna ayana di mana abdi leungiteun salira ayeuna ayana di mana salira midua cinta. Mustika masing-masing. Spesial kembali buat keluarga besar. Pegat kapakan di langit lenglang ngapungolean asih nu monggaran nah teu kapakan pahajat diri ngalayan daya pamuntan. Sirna
kakak mana alah nahan cinta nang betilang apakah duka tingkah mana salira ayeuna ayana di mana salalala abdi leungiteun salira salira ayeuna ayana di mana putus sangka salira dua cinta salira ayeuna ayana di mana abdi leungiteun salira salira ayeuna ayana di mana kutu sangka salira dua cinta. Langsung sarang Mustika Paksi teteh ya. Sampai siang nanti dilihat di channel YouTube Mustika Paksi ya teh. Oke. Ayo ibu aja sareng bapak aja tadi antos spesial kanggo keluarga besar. Lain sakali ancin teh ulang-ulang deui kasalahan sami meninang tali nganyanyari. Kita berpanas-panas ria ya. Hey! Tega-tegana teu bosen-bosen ngumbar-ngumbar cinta aya puas-puasna luka-liku ngegulkeun dosa lain sabaran lain dagoan asa buntu manggi jalan kiri sayang panganten assalamualaikum ayo teteh saha kesan duridon diduakeun ditilukeun hate kapanasan awak katirisan bulet lepas dianjur. Awali masih buat keluarga besar. Rasa nu pahit kaluhur langit
deui. layu hembur
progresif banget hari ini. pada goncang ku sarerea dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepat toel geget pisan punya asa duduaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia Sia tepat toel geget pisan Adian asa dunia duduaan Hai panganten baru saling nanau Wow Bapak mah dianteng sarangan. Panganten anyar aya saling Awas ngarere ala lelelele senang dandan Anjir bawaan direnceng-renceng ala Rosna Dailah harna badanga gonjang ku sarirea Dina poe ayeuna ala panganten keur bahagia ibu tepat poe apa ini bu geget pisan sampai bawah Dunia asa Oh Dina poe ayeuna Tiga hilang bulu panganten keur bahagia tepat poe geget pisan dunia asa nu duaan panganten anyar sampai bawah bu Aduh dandan direnceng-renceng enggeus biasa ya ilaha pada ngagoncang ku salerea ibu mayar deui guna ulah cerik si penrokona yuk joget Adi atuh ucu cak di dia cak semet dia lalakon cinta nu urang rek antepkeun tong diguar deui carita cinta nu pegat tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain-lainan rek kasaha ka urang mana gerambi lari gentosna jika kidul jika kaler kulon wetan moal nyaram najan kagandung sagunung najan duriat sajagat kadeudeung nu nyangreud pageung akhirna urang kapisah ulah ceri tong dicecekan tarimakeun jadi duda nyai pasrah jadi randa da geuning ieu kuduna urang teu bisa kumaha urang papegang
Akang, 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 akang gening budeg, akang, kang, siapa kang sangarep, ampura nyainya kang ya, kuno atus mah. Saha ka urang mana gerami lari kentusna jika kidul jika kaler kulon wetan moayaram najan kagandrung sagunung najan duriat sajagat kadedeh nu nyang redepage akhirna urang papisah. Ulah jari tong dijajerikan tarimakeun jadi duda nyai pasrah jadi randa da geuning kieu kuduna urang teu bisa kumaha. Cukup sepisan ego pengalaman sunduwe demenan duda araban ngobrol ilalagina sorangan itu boka era ngomongnya temenan janji kawinan nyata nih sampean cuma bohongan. Jari
semawur lagi bos. Pilih keseleo deh. Anjeun lalaki, kuring lalaki, pada mika hayang mibogara dirina. Kembang nu jadi impian, tos lami mapais ati, duh diri mi cinta. Pasti sarua miboga cinta, pada mika hayang tur metik atina. Iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi cecema. Diri nandangan kasiksa, gering pikir ngalang layu, orang mi cinta nu samar asa tewala kaya. Anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta ka diri sandira. Rasana orang pamayan diri geus teu daya, akang mi cinta anjeunna. Harepan mung tinggal harepan, nu ayeuna ngan tinggal lamunan. Mustika Maksi asik. Spesial kembali untuk para nelayan kita. Hayu ibu, jangan jaraknya. Pasti sarua miboga cinta, pada mika hayang tur metik atina. Iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi cecema.
Giring pikir eta ngalang layu Horeng mi cinta nu samar Asa teu kaya Anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta ka diri salira rasana orang pamayang diri geus teu daya akan mi cinta anjeunna harapan mung tinggal harapan nu ayeuna ngan tinggal lamunan diri nandangan kasiksa gering pikir eta ngalang layu horeng mi cinta nu samar katual kaya anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta ka diri salira aduh hey eta rasana atur nuhun diri geus teu daya aduh akang mi cinta anjeunna harapan mung tinggal harapan nu ayeuna ngan tinggal lamunan atau
subuh ngarincik hujan letih lir marang cerik hati uker gering duka kenyeri cipanon kacinta masih harap dan na iraha langit jaan na iraha anjeun datang na iraha langit jaan na iraha bagja datang rasa keasih rasa kasono aya pohona rasa kawelang ilang-ilang rasa kacinta kamuara jero dada ngarincik hujan letih lir marengan cerik hati uker gering duka kenyeri cipanon kacinta masih harap dan iraha langit jaan na iraha bagja datang na iraha langit jaan na iraha bagja rasa keasih rasa kasono aya pohona rasa kamelang ilang-ilang rasa kacinta kamuara jero dada dipikir siang jeung wengi hirup teh naha nyorangan dirasa-rasa da puguh aya nu boga mak bapa anjeun di mana tersangka ku nasib diri hirup teh bahatur lalis lami gede cicing yayasan bapak anjeun di mana aduh Gusti hari-hari udang saha
lagi jaya gede cicing yayasan emak bapak aja di mana duh Gusti ari abdi budak saha tepuguh laratanana batin ceri balilihan ari abdi budak saha ieu hati terus lemahnya nggak di mana ari itu nggak di mana ari bapak ari abdi budak saha ieu hati terus lemahnya nggak di mana ari itu nggak di mana ari bapak. Ini tukang Japati siap. Kau tetap ku sayang sama Teh Yaya nanti buat anak-anak PCW ya. Bapak nu pada ngibingna ieu. Alhamdulillah yuk Pak. Neng Yani. Ibu-ibu nah diharandap tumbe ari wengi kalau dihandap Asuri ayo Neng Yeni duh Neng Yeni di mana anjeun ayeuna ieu Neng ditinggalkeun teu aya batur nyaris Bapak dipayun dina waktu hiji peting kuring sok gumbang lamunan di mana atuh di mana Neng Yeni anjeun ayeuna Neng Yeni duh Neng Yeni dong tega Bapak hajat anu mana ieu anjeun tong lali pahajat tetep cinta seuleum ka anjeunna bulan surup siga anjeun nuju baud langit anggem siga anjeun nuju baud seuleum sakabeung mah kuring sok gumbang lamunan hoyong tepang anjeun di mana Pak Hajan assalamualaikum luar biasa Bapak diseepkeun Pak Hajan teu geng disesa-sesa Bapak kesepuhan punten oh sadaya wae nuhun apa mah Bu Sohibul pada naik sauna pok ame-ame siap Bu Hajat diantos Bapak alah ieu seepkeun Neng Yeni duh Neng Yeni di mana anjeun ayeuna ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita dina waktu hiji peting pahajan kuring sok kumbang lamunan di mana atuh di mana Neng Yeni anjeun ayeuna wow Neng Yeni duh Neng Yeni tong tega anjeun gatel-gatelnya gatel tetep cinta ka anjeunna bulan surut si
sok balamunan hoyong tepat anjen di mana Hai Musika Maksi. yuk Bos Iwan yuk loh kok dibagi es ke panggungnya mana Burat bumi tapak jalan kula janji Burat bumi tapak jalan kula sumpah kula ora pengen dibaleni najan seneng kula ora sudi amit-amit jebang bayi alas ya eman heeh tiba kula kegoda sakit hati pedah naon totongengan aja ngarep-ngarep kaget curiga ya saya perlu curiga terpunya di bakal kula cinta pedah naon di kadinya ai manisieun Cicalengka luar biasa. iya Tangerang masih nih, live TikTok masih ya. asai goyang ungkeun aa Nia dan Masya Yati Allah. masih. Banyuwangi, Banyuwangi juga hadir di TikTok. Thank you. Heneng pribasane putih-putih kembang kecubung tapi lebih putih seputih kembang melati Teh Yaya spesial Game Boy, Teh Yaya boleh. ada Neng putus tali Allah masih bisa disambung lo tapi putus cinta terasa lara di jiwa garet bumi kula janji garet bumi kula sumpah urat bumi tapak jalan kula janji awas garet bumi tapak jalan kula sumpah kula ora pengen dibaleni najan seneng kula ora sudi amit-amit jabang bayi kalau boleh ulah pakai kolor gerak guys si serem ih ayeuna gundagan dia neng pribasane putih-putih kembang kecubung tapi lebih putih seputih kembang melati hey neng putus tali masih bisa disambung karena totongengan ih terasa lara di jiwa garet bumi kula janji urat bumi kula sumpah Bos Iwa. urat bumi tapak jula Garet bumi tapak jalan sumpah. jula pengen dibaleni najan senang kula ora sudi Amit-amit jabang bayi. kadi gerah ieu saha ieu namina kadi gerah kadi Chandra ieu geuning ieu kumaha kadi gerah kadi amun bisa mah ulah make kolor
sumpah abi mah euy. Aringis. Ingat nge kolor cenah nge sarung. Ulah di kolor. Bambu ide bara-bara daging diri lahang pade dianggong kasuka gali situ pinuh balong jerong bebendon sareng bebendon hati salira cuang abdi teh pangajul buah lantaran ti ditu sorang bedil ibuku luhur mega paripaos dapayang nafas saeti diri abdi kagampangaran Aso lali wa aso lali wa Panon dari ibu hajat nu gelis nyawanti-wanti nu endah nu maliwarni pupudan kembang kadaton ibu hajat bapak hajat bapak renung aya diwalar ku trompet teh. kauntut tipung katambang beas laksana kapiduriat matak paeh ngapale bangke Tak bae ngapale bangke. matak edan nadawangan bapak kubu aya pak kubu kali ibu matak paeh ngapale bangke matak edan leuleungan matak paeh ngapale bangke. matak edan leuleungan aduh alah ieung ibu kubu lelaweung Engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak urang ngariung di buruan. haturan ya bapak renung aya bapak renung mau mana asik bapak di haturanan kapayun heula sakedap bapak renung kapayun heula sakedap mana nu mana bapak renung anu mana lah mana nu mana bapak renung anu mana mana nu mana eta bapak renung anu mana mana nu aya teh bapak renung anu mana kapayun heula bapak renung anu mana hatur nuhun bapak alhamdulillah salajengna salajengna kasa ieu teh oh ibu hajat teh acan ibu hajat anu panggelisna anu mana ibu hajat ya payun heula sakedap kali Ibu bapak hajat mana nu mana eta ibu hajat bapak hajat mana nu mana bapak hajat anu cawang mana kopi Messi cawang mana anu mana bapak hajat anu mana
buku nama atos kantun